Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaihi tazinun li zahirihil jali bisyari'atin liyanura qalbun mujtala. Fa'alaihi mangka eta misti kaki salik terjalmi anu nuju nyukruk hoyong dugi ka Allah. Tazyinun ari mapaesan menghiasi diri li zahirihi kana zahirna ieu kisalik aljali anu pertela bisyariatin kalawan syariat liyanuro supayana taang naon qalbun hatena mujtala bari caket ka Allah. Watazula jeung menggon anhu tina itu qalbu naon watazula jeung hilang gitu. Watazula jeung hilang anhu tina itu qalbu naon dulmatun kapoekan. Kayumkina supayana kongang. Gitu. Ieu qalbu litorikotin pikeun torekat fi qalbihi dina hatena ieu si salik antansila kana yen cicing itu torekat. Sabada kamari diuningakeun bahwa perumpamaan antara syariat, torekat, hakikat, lir ibarat parahu, kapal, sareng permata atanapi mutiara anu aya di lautan. Sadayana kedah dilaksanakeun. Bahwa kemarin diuningakeun torekat jeung hakikat duanana ngadago kana gayana syariat. Mualnya bener torekatna, mualnya lurus hakikatna, lamun jalmi ruksak dina syariatna. Tong ngaku-ngaku wali, tong ngaku-ngaku caket ka Gusti Allah, upami syariatna goreng patut. Terjalmi anu bade nincak kana torekat jeung hakikat wajib pikeun nyae-nyae menghiasi zahirna eta si jalma kalawan migawe syariatna. Dina hartos syariat nu dilaksanakeun ku ahli torekat mah komo kalebetkeun ahli hakikat mah teu padu dilaksanakeun. Itunya. Jalmi ngalaksanakeun salat nu 5 waktu, misalkeun lohor dilaksanakeun jam 2:30 dan can kaasup kana asar, sah-sah saja itu ahli syariat. Boleh itunya. Tapi lamun jalmi tos bade nincak kana tangga nu kadua kana torekat atuh sing gaya sing bener. Kumaha carana geus hoyong bertorekat hoyong dugi ka Allah. Wayahna atuh ulah tong dur tapi kudu dur cong waktuna kedah awal waktos, carana diberjamaahkeun, ruku sujudna disampurnakeun, ditambah pasunatan tah eta kedah digagaya wayahna. Ari hoyong janten kakasih Allah tapi kana kawajiban kana pasunatan digagabahkeun mah moal dugi-dugi atuh janten kakasih Allah na kitu. Ya. Da hoyong janten kakasih Allah mah kamari genan kedah ngalaksanakeun perkara anu paling ahwat teh anu paling hati-hati. Ulah ngarasalah sunat ieu tah jalmi nu tos nincak kana torekat mah ulah nyebutkeun sunat ieu. Da urang teh peryogi hoyong ka alam ku Gusti Allah nya wayahna be sunat dilakonan tunduh-tunduh genan urang tahajud. Beurang-beurang karagok ge urang ngalaksanakeun nyempetkeun duha. Rusuh-rusuh ge anger urang teh zikir heula sabada ngalaksanakeun ibadah wajib teh tuh. Sunat-sunat dilaksanakeun digaya-gaya nya. Jadi ibadah syariat teh ibadah wajib teh kudu dihiasi dengan amalan-amalan sunat. Maka saupamina amalan wajib dihiasi dengan amalan sunat, naon efekna? Efekna kolbu bakal caang. Hate urang bakal caang. Watazulu anhu zulmatul ma'asi dan hilanglah kegelapan kemaksiatan, dosa-dosa bakal muruluk. Ya, dina ladang urang maksakeun ngalaksanakeun ibadah-ibadah sunat. Jadi dengan saukur
Rarasaan teh umat Islam teh wajib teh salat teh wungkul 5 waktu atuh tebih keneh tina cahaya hate kitu mah nya. Upami hoyong cahayaan kolbuna sing daek urang teh zikir, riadoh, maca Quran, amalan sholawat, ditambihan ku amalan-amalan eta. Maka dengan menambahkan amalan-amalan sunat sapertos kitu bakal caang hate urang teh cenah gitu. Hilanglah ya kapoekan hate. Upami urang tos cinta karena naon, karena pasunatan, maka insya Allah kolbu bakal narima karena torekat. Torekat kumaha? Nah, karena kebanyakan orang bilang torekat itu langsung pemikiran nate karena dikir anu goyang, anu gogorowokan. Nah, lebet karena bet anu salajengna walikulli wahidihim torikun min turuk. Ayat turuknya. Walikulli wahidihim jeung eta tetep pikeun saban-saban sahijina itu kaum salikin ahli-ahli tasawuf torikun ari hiji jalan min turukin tina pirang-pirang jalan yakhtaruhu anu milih itu kulu wahidhu kana itu torik payakunu mangka bukti itu si kulu wahid teh minda tina ieu torik wasila usul ka Gusti Allah kajunusihi secara kencalikna ieu si wahid bainal anami antara pirang-pirang manusia murabian bari ngawuruk wa kakasrotil aurodi jeung saperti nyeurekeun wiridan kasaumi sacarakeun saum as-sholat jeung nyeurekeun salat wa kakhidmatin jeung sapertikeun ngakhidmah linnasi ka masyarakat ka manusia wal hamlil hatobi jeung sapertikeun manggul suluh litasodukin pikeun disodakohkeun bimuhassolin mutamawala dijieun harta bimuhassolin anu ngahasilkeun. Tadi nabet ieu diuningakeun cek tadi lamun urang sadayana geus mimiti teu gagabah kana pasunatan geus puguh ari ibadah wajib mah dilaksanakeun kitunya. Kumaha carana supaya langkung ningkat ieu makom urang di payunan Allah hoyong nincak kana makom torekat wayahna hiasi heula ibadah fardu ku amalan-amalan sunat. Mun amalan-amalan sunat geus narep ngadarah daging geus ngabaju amalan sunat di diri urang, nembe urang bakal betah ngajalankeun torekat. Torekat nu kumaha? Nah urang teh kedah lebet kana torekat dikir nu sok rame teh ya. Tah ternyata torekat teh sanes dikir wungkul. Likulli wahidihim torikun min turuk yakhtaruhu fayakunu min wasila. Perjalanan nempuh ka Gusti Allah nu disebut torekat teh sanes hiji seueur diantawisna kajulusihi bainal anami murabbiyan. Diantawis torekat teh ternyata nu kahiji biasa didamel torekat ku cara urang calik ngawurukan jalmi, nuduhkeun tata cara ibadah, ngaluruskeun akhlak masyarakat, eta ge tiasa didamel torekat anu tiasa ngadugikeun wusul ka Gusti Allah, disebut torekat ilmu teh ya. Itunya. Jadi ngalaksanakeun pangaosan, calik, ngawurukan, terasing istiqomah, ngawurukan, nu gaduh ilmu mah, maka ngawurukna masyarakat, ngawurukna sakumna umat Islam itu dengan cara istiqomah semacam itu eta teh tiasa diangge jalan pikeun wusul ka Gusti Allah. Sorry Imam Ghazali man alima wa amila wa 'allama fa huwa alladzi yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Sahajalma nu ngaji wa amila tuluy diamalkeun ilmuna wa 'allama tuluy wani ngawurukeun boga ilmu amalkeun ngurukeun ka batur fa huwa alladzi yud'a 'aziman fi malakutis samawat, maka dia akan dipanggil sebagai orang besar ya, orang agung di kerajaan langit. Fa innahu kasyamsi tudiu li ghairiha, karena katingali ku para malaikat mah ku para penduduk langit jalmi nu sok ngawuruk teh
katinggalina bercahaya nun nyaangan ka batur-baturna gitu. Itulah pangna jalmi anu kersa ngawurukan bari istiqomah tiasa dugi ka wusul ka Allah dipaparinan makrifat ku Gusti Allah, kenal ka Allah, caket ka Gusti Allah. Kumaha cenah ada urang memasantren henteu ngaji teu bisa atuh sugan aya torekat anu sanesna. Aya mana torekat nu sanesna yuksirul aurad seurekeun wiridan. Gurukeun tah la ilaha illallah bade ngawiridkeun la ilaha illallah teh mah. Nah bade ku ngawiridkeun syahadat atanapi ngawiridkeun istighfar atanapi bade ku salat ku saum maca Quran bertasbih mangga nu penting aya wirid-wirid alias amalan-amalan anu diistiqomahkeun. Nah aku tahajud abdi malah sae tiasa eta ge diangge usul ka Allah. Nah bade ku saum teh abdi moal pegat cenah saumna mangga tiasa wae didamel tarekat eta ge. Atawa abdi mah bade dawa maca Quran, bade ku zikir, pek kunaon bae eta ge tiasa diangge tarekat, diangge jalan ngusul ka Gusti Allah. Keun masalah kapendak jeung henteu nama engke eta mah kumaha Gusti nu gaduhan kakawasan. Duh da abdi mah cenah jigana ai sila bae kudu wiridan bae puasa bae mah asa moal kabujeng. Itunya berkaitan dengan profesi masing-masing asa moal tiasa. Sok atuh yakhdamul fuqaha wasufiyah wa ahladin. Jadi khodamna para ahli fikih, para ahli sufi, para ahli agama atanapi ka khidmatin linnas gitunya. Ngakhidmah ka jalmi-jalmi. Jadi perangkat desa diniatan pikeun ngakhidmah ka masyarakat. Teu diniatan milari bati sanes bade mencari penghidupan. Niatan we keur telepat lamun urang misalkeunana angkat ka desanya. Angkat ka desa urang niat keur mencari kehidupan gitu. Telepat eta teh. Ngan upami hoyong ningkatnya hoyong langkung sae di hadapan Allah, maka angkatna urang damel teh sejang ngakhidmah ka masyarakat gitu. Bade ngakhidmah ka manusa bilih anu seueur ka peryogian ku urang dilayani. Niatna niat ngakhidmah we polos. Ya teu ngarep-ngarep gaji 13 segala rupa lah henteu. Tos we urang mah polos, urang mah sejang ngabdi ka masyarakat, ngabdi ka negara. Ternyata tiasa janten sing jadi PNS oge, sing jadi pejabat oge tiasa diangge usul ka Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani di dia komentar ma wasaltu ilallahi ta'ala bi qiyamil lailin. Sanyana kuring cenah usul ka Allah lain ku sabab qiyamul lail. Wala siyama naharin lain ku sabab sok puasa. Walakin wasaltu ilallahi ta'ala bil karam wa tawadu wa salamata sadri. Usulna kuring ka Gusti Allah janten waliullah teh lain ku sabab amalan-amalan syariat anu tadi cenah ge. Tapi ku sabab bageuran ka sasama, ngagaduhan welas asih tawado ka sasama manusia jeung salametna hate tina amalan goreng, tara suudon, tara hasud, eueuh takabur, teu aya ujub. Tina eta cenah kuring teh dugina teh ternyata ka Allah teh. Ieu dawuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gitu. Lah cenah dawing mah lain pagawe desa, cenah lain PNS lain. Kudu kumaha tuh hoyong ngusul ka Allah, dikir da cenah teu kaburu urang masuk ngarit segala rupa. Kumaha tuh wa ba'duhum yahmalul hatab wa nahwahu wa yabi'u fi suqli ajli tasadduq bima yatamawal. Sok atuh milarian suluh we. Aing suluh teh diical, artosna dibagikeun ka jalma-jalma miskin sing istiqomah nyeun gawe saperti kitu teh. Nya. Sok we cenah genan. Naon we dijajadikeun artos atuh. Nya. Atas sodak bimayata mawal naon tiasa jajadikeun jasina jadi duit kitunya. Nah rek ngala suluh rek ngarit teh atanapi ngala naon belut gitu. Naon we sok dilarian
tuluy urang jual ka pasar menang artos belikeun kana beas bagikeun kitu nya ka jalma miskin. Ternyata eta ge torekat. Tiasa ngadugikeun eta jalmi ka Gusti Allah. Gitu. Nu dimaksa dugi ka Gusti Allah teh dugi ka innalillahi wa inna ilaihi rajiun kitu nya. Dugi ka Allah ka sawarga ka ditu. Nya. Kan aya jalma nu tersesat teh dugi ka sawarga ka dalagrag bae kana neraka tah maksana maka dinya. Usul ka Allah teh saheulaanan eta. Ya usul ka Allah teh sok pilari jalanna. Seueur jalan dugi ka Allah mah seueur. Ya. Tadi mun urang gaduh ilmu teh masok sing kersa ngawurukan sing ikhlas jadi guru ulah ngadadago kana honor jeung sajabina kitu nya atanapi nah bade ngakhidmah bae abi maka manusa itu bade ngakhidmah bae ka kiai di dinya ta aya bahasana khidmatul fuqaha wa ahli sufi cenah ge nya mangga atanapi bade nu tadi teh nyeurkeun wiridan calik itu sok teu naon-naon nyeurkeun salat bae nyeurkeun maca Quran atanapi nu tadi nu terakhir pek rek neangan harta banda usaha ladang eta disodakohkeun eta sadayana tiasa dijantenkeun asbab usul ka Gusti Allah anu disebut torek. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.